baca lah kieu euy. Si Rizky mah Jon, cocokna teh ulah baso euy. Anu teh. Urang Jon euy, boga duit Jon euy. Itu boga euy. Kela Jon. Naon? Urang teh boga duit Jon euy. Urang nepot duit Jon tuh. Mana? Anjir. Oh itu. Duit Jon. Heeh, itu. Nah, coba sih ah. Yuk. Ya, ayo namanya uang jajan. Ayo, ka urang Mang Udung jajanan. Ayo. Boga duit teh. Eueuh. Aduh. Ayo, bayar gratis. Nya teu boga duit rek jajan ka Udung atuh kumaha da ABG ieu teu boga duit atuh. Weh, cis aya Aya di ditu di mana? itu jual dulu. Di Udung. Nya nganyuk era atuh. Nggak mah uang ke Udung ayo. Bae. Uang nganyuk. Heeh, hayu. Aduh, Jon, apes. Apa saya yo mah nya? Balik. Mana ka mana atuh bah kieu? Im mana mah hayang nyawa Urang mah hayang baso eta euy. Ih, pokok urang Ah, ge. Jon atuh. Urang ge hayang bala-bala urang ge kan eueuh duitna urang ge. Bala, Heeh, bala-bala. hayang baso euy. Aya bala-bala urang teh. Harewa urang ge. Tapi deh, da eueuh duit teh ani. Harewa urang ge. Alah. Bensin terebeak deui. Tadi tak senyakuan duit teh euy. Duh, ieu mah pasti murah tadi di jalan ieu mah euy. Ah, pengen jauh. Jangan deui we. Lumayan di bala-bala. Aduh, bayan. Aduh. Nah, dia Duit orang yang kalimu ya. anu milana ge urang pasti Orang lah. biar beli baso. Jangan beli bala-bala ya. Beli baso. Beli bala-bala. Baso. Urang beli bala-bala ya. Itu baso. Bala-bala. Udung urang ya. Iya, mana yang urang ya. Ini urang ya. Hirup kieu-kieu teh Gusti. Karek 2 minggu urang teh bobogohan jeung awewe. Aduh, ayeuna teh geus kacau di wae euy. Geus keur ka bogoh aduh. Allahu Akbar. Langsa teuing kieu Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, naon atuh? Biasa di imah karsa euy, dieu bikin pemajikan malah. Kunaon pajekan atuh? Aya teh. Bayangkeun di dinya 2 minggu Heeh. dicek dina HP-na Terus salingkuh nyeri euy salingkuh ka mana? salingkuh di urang teh sabar we ngalakonan awe urang teh tepokeun heula nepi ka dek nepi ka mana gitu teh. Mane maleheung wajikan selingkuh. Urang mah leuwih parah. Naon? 2 minggu urang teh heuh. Karek kebogohan jeung awewe. Terus Kamari naon kamari? Pegat putus. didinya mah atuh mang. Aduh, Nyasata mah karek bobogohan teuing pamajikan. udah kumaha atuh dajang euy. Aduh, urang teh bogoh pisan teh ka awewe teh euy. Nyaah pisan euy. Udang saya didinya. Aduh, Urang mah maraban kurang kumaha resiko teh heuh. nya atuh teman 10 aja Heuh. atuh. Saminggu urang yang make up nungkul genep 100.000. Edan. Yang make up na hungkul eta teh. Can duit manehanana 1 juta saminggu. Aduh. Tapi masih kene Kala salingkuh. ada mana gawe kana naon tah? Urang Heeh. biasa we urang mengukur. Pantesan atuh. Wajikan sakitu na ka mana jang euy. Teuing punggeul aduh urang geus bingung ieu teh mikeun Tapi nasib urang yang mana hampir sarua jang euy aduh. Mane awe kitu uing ana kabogohan putuskeun aduh. kudu kumaha. Cinta pertama orang aduh 2 minggu karek 2 minggu bayangkeun 2 minggu karek ge. Jadi lain ya awewe teh nya giliran nyeri ku urang ngomongna lalaki semua itu sama. Tah. Giliran manehna nyeri lalaki cek lalaki teh awe mana deui nu kudu urang dipercaya. Tuh. Manehna teu narima ningan. Kumaha ada awe zaman mah teh. Kakak gak matikan piring dulu gara di imah. Lohong piring ieu mah atuh.
Dirinya oleh parah deh. Parah. Karek Banget kebogohan. bantingkeun tah. Karek kebogohan. Heeh. Anjing. Harga di lalaki teh asa eueuhan, Tah. bro, euy. Si Hanap Lain eta ngomong-ngomong awe mana teh orang mana eta? eta tah daerah kidul atuh. Ih, aweuna mah aja geulis, sopan, bager. Parawan apa janda? Yang disebut parawannya. Wah, parawan jandanya. Ah, gitulah, jangan zaman amat sudah. Baru 23 mah. Teu tepuguh Tah, gitu. gitu. Da urang mah geus punya bangetnya. Lain di kidulan teh orang mana kidulna? Da papan majikan orang ge orang kidul, bisi salemur gitu. Wah, ya tuh beneran beda jang. Tata daerah kidul nu deket pabrik ieu tahu. Pabrik tahu. Heeh. Pan awe urang ge sarua, orang negeri Wah, dinya. buah tetanggaan we nya. Heuh, tetanggaan beuneuh. Berarti bener bae lah me jadi dulur itu sudah gitu deket gitu. Heuh nya mun nya jadi dikeun jeung urang teh ngopi. Tah, kan deket gitu tetangga kita. Jadi Eta asa teu diasingkeun deui. Nah, eta bener pisan. Tapi mah hancur bener rumah tangga teh. Aduh, semenjak aya naon atuh? Corona, Lain corona aplikasi dina Facebook. Facebook heuh eta si Facebook. Facebook. Heuh Facebook, soal aing teh Facebookan wae eta teh. Oh, dalam masa zaman canggih mah jangan mah euy. Zaman serba wah, zaman anu mah kumaha ngan. Terus ana mah kumaha tah rumah tangga enak kumaha tah? Apa yang dituluykeun, apa yang kumaha tah di majikan teh? Nya urang mah rek tinggalkeun lah naon deui. Mode tinggalkeun atuh. Karunya ulah kitu. Atuh bayangkeun ku ti dieu nya pecean hareupeun beungeut teh. Salaki teh dianggap sampah apa dianggap naon? Kudu sabar ujian eta teh. Ya sabar-sabar lagi ujiannya aya nu ngaranna geus rumah tangga mah eta mah lain ujian, Bro. Emang ujian, tapi kalau di perselingkuhan mah tidak ada kata ujian. Atuh da urang mah can apa rumah tangga terus kumaha urang mah rek bogohan eta. Eta awe maneh, Bro? Umurna sabaraha, Bro? 2 kilo mah aya. 23. 2 kilo. Anjing. Meujeung lah gitu. Saumuran pamajikan uing atuh Wah. 23 mah. Aku atuh mah. Ih, aslina, Bro. Berarti pajangan maneh horak kene we nya. Heeh. Hebat maneh Teu eta aya fotona teu? Aya atuh Bisi pamajikan urang ngobuheun. Heh apa? Eh. Tulis. Tapi kerang euy. Atuh. Bisa babaturanana. Tapi kerang kieu ya euy. Urang na mun teh moker foto ka bogoh urang ka maneh. Ka maneh teh pas jeung pajekat. Heeh. Teh maneh. Moal ari hayang mah. Ulah Masa otik. aduh nya urang ge. Itu sukan boga babaturanana. Ya loba atuh darah kidul mah loba aja. Loba, emang loba sih pas Apa maneh? pas deket imah pamajikan urang Urang ge. ge pabrik tahu di dinya teh. Anu balik kuliah nih kan. Bener. Mantap bodina ge Bisa. euy. Aya fotona? Aya ngasieun ngasieun bogoh Moal atuh pernah teh. Anggap mana teh dulur sebagai dulur. Siap ya. Kalau aya dina HP ya. Tapi mana ulah hayang Moal atuh. Mana? Mang Jum aja Heeh. Tah, Deula kala. geulis. Nya. Ulah hayang nah make melong kitu mah masih hayang geus Bangsa tangkurak pamajikan aing ieu.